Anak bangsa di negara Indonesia. Hai Sampurasun, wilujeng patepang di sareng Ibu Susi dina pangajaran bahasa Sunda dinten ayeuna. Masih kena inget dinten ayeuna dinten naon? Betul, dinten Salasa tanggal 18 Oktober tahun 2020 hiji. Nah, barudak anu luar biasa. Tema urang ayeuna nyaeta sasatuan anu tiasa hiber. Naon wae cobi sasatuan anu tiasa hiber? Anu kahiji reungit, reungit nyaeta nyamuk. Anu kadua manuk, manuk nyaeta burung. Anu katilu lalai, lalai nyaeta kelelawar. Anu kaopat odeng, odeng teh naon? Betul, odeng teh lebah. Anu kalima papatong, papatong teh naon? Papatong teh capung. Nah barudak eta tadi diantarana sasatuan anu tiasa hiber. Masih kene seueur nu sanesna sasatuan anu tiasa hiber. Hatur nuhun wilujeng patepang deui dina pangajaran bahasa Sunda minggu payung.